Udah enggak? Gak, udah. Nah sih, rekaman emang? Jadi mau Kemana? biasa. Guess I was running from something. I was running back to you. Di video orang ayeuna, orang arek liburan guys. Jadi orang arek liburan ke salah satu tempat anu memang tempatnya masih sejuk dan alami. Jadi tuturkan terus perjalanan orang ayeuna di awal tapi ke akhirnya. Tadi orang geus mau beas bahan kopi jeung cabe-cabean jaker engke di ditu. Lain cabe-cabean anu itunya tapi cabe anu lada. Oke, halo dulur saderanya. Jadi ayeuna urang arek diajakan ulin lah ku babaturan tadinya. Kurang eksperimen lah kaleuweung curang dengan tempat-tempat anu sejuk. Ayeuna urang bareng jeung babaturan ayeuna Jujun Junaidi. arana Mang Jujun ya. Jadi ayeuna urang arek di heula balanja heula jaker perlengkapan ke. Jadi tadi geus aya sisa bagian geus aya, cuma masih aya nu kudu dibeli deui nya. Oke, urang ayeuna arek balanja heula ka warung. Ada. Serius sih motor Mang? Siap. Siap. Gaskeun. Nah, Urang balanja heula ka warung neangan jengkol, engkol, jeung kecap karena tadi di imah urang eueuh. Bang, palai jengkol saparapan. Ayo 18 ah. oke dulur pas balanja nanya. Jadi tinggal balanja kita. Oke. Kita lanjut lagi perjalanan. Tangis belanja, orang langsung lanjut perjalanan ke lokasi. Tapi di tengah-tengah, orang ngambil bau anu begitu menyengat karena irung orang nyaeta ya pabrik oli. Dimana bauna bau pisan eta mah aslina orang nepikan nutupan irung. Terus aya deui lokasi-lokasi pertambangan batu kapur anu sabenerna memang ulah dirusak karena eta akan ngerusak ekosistem nu aya. Di dia ya batu tulis. Jadi orang eureun heula jaker nempo masih batu tulis ieu. Jadi di dieu teh aya jika tulisan gitunya di batu tulis itu juga tulisan nah, tepat di kaciri sih. Jadi pokoknya ieu konon ini tiba heula geus aya cenah mah kitu tah. Jadi tempat di sini itu masih sangat alami sekali karena memang ini adalah di hutan ya, udah di hutan, belum ke tengah hutan sih, cuma jarang sekali etap nanti kendaraan nu laliwat jarang, terus rumah-rumah warga ge karak saeutik lah gitu. Karena ayo curang lanjut deh. Di situ tuh jadi di situ aya gua. Arana gua naon? Gua lele. Gua lele nya di situ aya gua lele. Engke lah curang ka ditu, curang langsung nempok ka ditu, curang explore. Nah itu gua lele kos kumaha nya. Tapi engke lain ayeuna. Lanjut lah namanya. Oke. Tepi. Ayeuna urang ngaso heula, prepare heula samemeh ka kebona, curang ngaso heula di dieu. Curang prepare heula. Apakah lengkap barang-barangna? Kut. Wow. Sanggeus dicek barang-barang lengkap panteuna, urang langsung menuju ke tempat anu dimana orang bakal mirunan sene di dinya. Tempatnya lumayan jauh di imah tadi, sekitar ayalah 10-15 menit lempang gitu. Nah didinya kita udah masuk ke area sawah leuweung. Akhirnya geus tepi di tempat jaker icing ya, jaker nyantai di dilah. Soalnya di nu lain paranas jeung aya di saung. Tadi aya saung di ditu tuh, tapi
piraku di saung mending di lah mending di alam-alam teh biar menyatu dengan alam. Asik. Ayeuna amang-amangna itu Mang Jujun keur neangan babadannya soalnya arek di babadela saeutik di dieu teh men. Mantap pokokna mah. Lila aya datang bebatuan urang anu duaan eta Iriana jeung Andre. Mantap. Ieu kamarana ieu ieu euy. Info urang aya acara. Mantap ieu. Rek kamarana ieu. Rek kamarana ieu, Jang. Kontrol aing mengontrol ieu. Oh, kontrol. Tanah. Enak susunya Tapi itu di sarung aya Jun. Sarung aya segala aya Jun. mama. Enak susunya mama. Enak susunya mama. Nah, ieu nu khas ieu nya. Cenah mah ari ngaliwat henteu jeung ieu teh. Asa lain liwet tapi sangu ke ieu naon? Ya. Nyambel ya. Susu itu sehat, bikin badan jadi kuat. Minum susu jadi. Hei, kedeng diasaknya sabar kedeng diasak sekitar 15 menit lah. Tungguan sabar. Kedeng diasak. Geus lapar ya sebenarnya geus lapar, geng-geng lapar. Ternyata tuh teh. Terus jeung kabeh Asin men. dae. Men orang manggi buah ieu buah naon? Arana kuski buah naon? Kecepot. Nya. Cenah mah rasana kuski mah teh. Manis markisa. Kors markisa ya, markisa mini ari di lembur mah. Nya pokona eta di lembur maneh mah naon arana tah sebutkeun we nya. Curang asan lainna. Kumaha ieu? Langsung asan we nya, langsung asan we. Amis, tuh. Gemuk, susunya basi sakit perut. Minum susu rasa melon, minum susu rasa pepaya, minum susu rasa semangka, minumnya susu makannya kacang. Enak susunya mama, enak susunya mama, enak susunya mama. Yuk geus asaknya ayeuna neangan tempat jakeur aduh bae jakeur daharna urang neangan tempat anu ngeunaheun sabari menikmati suasana senja senjanya jadi bae Sa tempat turut teh. ieu teu katincak Jun tincak Ini kumaha kelapa ieu bang awet-awet saja. Oke, batur dikikeun tah air. Oh dikaya. Masuk. Siapa tuh para mereka? Aing keur numpang di handap teh lah. Enak susunya mama, enak susunya mama, enak susunya mama, enak susunya. yuk kedeng di dahar ya men kedeng di makan daharna di tengah-tengah sawah sebenarnya emangnya huma arana huma emang huma di tengah-tengah huma cenahnya jadi di belah itu huma doang Mantep tuh ya. Ona mantep Kurang. marane kudu ngasaan men liburan mah kieu aleuweung Penting mah ieu wa, penting mah. ngaliwat dahar di tengah sawah Penting mah seubeuh. bareng dengan suasana angin gelebus mantap pokoknya mah Eta mah tuh. Masak we. ayo akhirnya makan oge Tuh putih selong tuh tok naik tok. oh kalapa cenah tadi banget mah naik pohon Gampang kalem. gampang enak bogana Pantai. Yeay, akhirna dahar oge. Sabari aya angin-angin gelebus anu emang anginna gede pisan sih lumayan, tapi nikmatna dahar di tengah leuweung hasil sorangan, racikan sorangan, liwet jeung jengkol beuh. Rasana edun pisan cuy, asik ah. Tuliskan kata-kata yang indah.
Alhamdulillah tos warga yang nama cuy. Pasal kemana kan? Itu apa? Sok. Tuh itu tas. Udah Apa gitu? udah makan, tinggal pulang. Bong sih belum, jangan dulu pulang. Jadi kita nikmatin dulu suasana yang sejuk lah, daripada di deket sisi jalan mah ngebul aslinya ngebul. Jadi enak mah nyantai lah di dia, tinggal ngopi. Sanggeus beres, dahar geus beres, beteng geus wareg. Orang langsung menuju ke tempat di mana orang tadi datang, di Vima tadi. Rahasia cinta. Oke nya atur nuhun tos nuturkeun ti awal tepi ka akhir di perjalanan ayeuna urang. Pokoknya tadi nya gitulah itu perjalanan kisah liburan urang ya jeung barat babaturan kabeh. Pokoknya atur nuhun jeung tong hilap di like, comment, and subscribe-nya channel urang. Oke. Oke, bakal jalan-jalan di. Oke, atur nuhun. Liburan tuh kudu jauh-jauh, cukup nikmati alam nu aya di sekitar maraneh. Pesan urang jaker maraneh di video ayeuna, jaga lingkungan maraneh tong sampai dirusak ku orang-orang anu teu bertanggung jawab. Salam lestari, salam dulur.